Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hei Ali, tasodak kudu sodakoh anjeun ala mautaka ka pirang-pirang anu maut di anjeun. Fa innallaha ta'ala mangkasanya na Gusti Allah ta'ala eta qad wakala nyata ngawakilkeun itu Allah malaikatan ka pirang-pirang malaikat yahmiluna anu pada mawa itu malaikat sodakotil ahyai kana pirang-pirang sodakoh na jalma anu hirup ilaihim ka itu mauta fayafrohuna tuluy ngarasa bungah itu mauta biha kusabab itu sodakoh asadama kalawan pang banget na perkara kanu anu kabuktosan itu mauta eta yafrohuna anu bungah itu mauta fid dunya nu tetep di dunia wayakuluna sareng nyararita itu mauta Allahumma gfir liman Allahumma nun Gusti Allah igfir muga ngahampura Gusti liman kajalma nawaro anu nyaangan itu man kobrona kana kuburan abdi sadaya wabasyaro sareng muga ngabungahkeun Gusti hu ka itu man bil jannati kalawan sawarga kama sapertikeun perkara basyarna anu ngabungahkeun itu mana ka kami biha kalawan itu ma. Ya Aliyu, hei Ali, i'mal kudu migawe anjeun, kudu amal anjeun kholison halna anu ikhlas bersih lillahi karena Gusti Allah. Fa innallaha mangkasanya na Gusti Allah eta layak balu mual narima itu Allah ilaman angin kajalma kana anu kabuktosan itu man eta kholison anu ikhlas anu bersih liwajhihi karena dat Gusti Allah. Qala ngadauh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala famangkana ayat pamangkana paman mangka ari sahabai jalma eta kana samang-samang sakabuktosan itu man eta yarju ngarep-ngarep itu man liko arobbihi kana pendak jeung pangeranana itu man falia amal mangka kudu migawe itu man amalan kana pagawean solihan anu soleh wala yusrik sareng ulah musyrikeun itu man bi ibadati robbihi ku ibadah ka pangeranana itu man ahadan kana saurang oge. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pid duai anu tetep ieu pasal buat mertelakeun doa wal istighfari sareng istighfar wal Qur'an sareng maca Al-Qur'an wasairil adzkari sareng sakakarina firang-firang dzikir. Qala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Ya Aliyu, hei Ali, alaika kudu netepi anjeun biduai kana ngadua bainal adani antara adan wal iqomati sareng qomat fa innahu mangkasanya na itu doa eta la yuraddu mual ditolak itu doa. Ya Aliyu, hei Ali, ida da'auta di mana-mana ngadua anjeun pabesut mangka kudu ngabeberkeun anjeun yadaka kana panangan anjeun hadawa sodrika malebahan kana dada anjeun wala tarfa sareng ulah narikeun anjeun wala tarfa sareng ulah ngaluhurkeun anjeun ha kana itu yad fauqa ra'sika dina saluhureun sirah anjeun watu siru sareng isyarah anjeun ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bi sababatika ku sabab curug anjeun al yumna anu belah katuhu itu sababah. Ya Aliyu, hei Ali, la tajhar ulah narikeun anjeun biqiraatika kana babacaan anjeun wala biduaika sareng ulah narikeun kana doa anjeun haesu yusolli ku sakira-kira salat saha annasu manusa fa inna dzalika mangkasanya na itu jahru eta yupsidu ngaruksak itu dzalik alaihim ka itu nas sholatahum kana sholatna itu nas.
Ya aliyu hei Ali man ari sahabai jalma eta dzakaro samang-samang sadikir itu man Allah ka Gusti Allah qoblal fajri dina samemeh fajar wa qabla tulu'i syamsi sareng dina samemeh bijil panon poe wa qabla gurubiha sareng dina samemeh surupna itu syamsi istaha mangka ngarasa isin saha Allahu Gusti Allah ayu adziba kana nyiksa Allahu ka itu man binari kunaraka. Ya aliyu hei Ali ida solaita di mana-mana solat anjeun faqud mangka kudu diuk anjeun makanaka dina tempat anjeun hatta tatlu'a nepi ka bijil naon asamsu panon poe fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah eta ya ketubu bakal nuliskeun itu Allah liman kajalma ya jelisu anu diuk itu man makanahu dina tempat diukna itu man hujjatan kana ganjaran ibadah haji wa umrotan sareng kana ganjaran umroh au itqo rokobatin atawa ngamerdekakeun abid au sodakota alfi dinarin atawa kana sodakoh 1000 dinar fi sabilillahi dina jalan Gusti Allah. Ya aliyu hei Ali man ari sahabai jalma eta kola samang-samang sangadauh itu man kulla yaumin dina saban-saban poe homsatan kana 5 wa isrina sareng 20 marrotan tina arah-arah balikna astagfirullahal adim kana lapad astagfirullahal adim astagfiru nyuhunkeun panghampura abdi Allah ka Gusti Allah al adima anu agung itu Allah li pikeun kami wali daya sareng pikeun ibu rama abdi wali jami'il muslimina sareng pikeun sakabeh jalma anu Islam kabeh wal muslimati sareng pikeun muslimat wal mukminina sareng pikeun jalma anu iman kabeh wal mukminati sareng pikeun pirang-pirang mukminat al ahya pirang-pirang anu hirup minhum ti itu muslimin wal amwati sareng pirang-pirang jalma anu maot kataba mangka nuliskeun hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah min auliyaihi ti pirang-pirang kakasihna itu Allah. Ya aliyu hei Ali man ari sahabai jalma eta kola samang-samang sa nyarita itu man ngadawuh itu man kulla yaumin dina saban-saban poe asarota marotin kana 10 pirang-pirang balikan la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah qabla kulli ahadin dina samemeh saban-saban sahiji ngalakukeun sesuatu la ilaha illallah lapad la ilaha illallah ba'da kulli ahadin dina sabada saban-saban sahiji la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah ya beko mangka langgeng mangka tetep saha robuna pangeran urang sadayana wayafna sareng ruksak saha kulu ahadin saban-saban sahiji jalma lam ya beko anu henteu tetep saha malakun malaikat fisamawati anu tetep di pirang-pirang langit ilastagfaro angin pangmentakeun istighfar itu malaikat lahu pikeun itu man. Ya aliyu hei Ali man ari sahabai jalma eta kola samang-samang sangadauh itu man kulla yaumin dina saban-saban poe Allahumma barik kana lapad Allahumma barik Allahumma nun Gusti Allah barik muga ngabarokahan Gusti li ka kami bil mauti dina nalika maut wapima sareng dina perkara ba'dal mauti dina sabada maut lam yuhasib mangka moal ngahisab
hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah bima kana perkara fa'ala anu midamel itu man hu kana itu ma fid dunya di dunia. Waman sareng ari sahabai jalma eta kabbaro samang-samang sama catakbir itu man mi'ata marotin kalawan 100 balik qobla syamsi dina samemeh panon poe wa mi'atan sareng kana 100 qoblal gurubi dina samemeh surup kataba mangka nuliskeun saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu man sawaba mi'ati abidin kana ganjaran 100 jalma tukang ibadah wa mi'at mujahidin sareng kana 100 jalma anu jihad fi sabilillahi ta'ala dina jalan Gusti Allah ta'ala. Waman sareng ari sahabai jalma eta sholat samangsa-mangsa maca sholawat itu man alaya ka kami kula yaumin dina saban-saban poe au lailatin atawa saban-saban peuting mi'ata marotin kalawan 100 balik wajabat mangka wajib lahu pikeun itu man naon syafaati syafaat kami. Wa kasrotul istighfari sareng ari seueur maca istighfar eta hisnun jadi benteng lita ibina pikeun anu tobat kabeh minan nari tina naraka. Paslun wallahu a'lam bishawab.